Geus geus salaman geus beres. Iya nu ripuh mah nu tara ngaji tara salat ka surga. Urang mah nu komplain teh. Gusti Nabi mah sakitu ripuh nepi ka nunutan keur ngaji ge. Nepikeun ka ayeuna usaha ge jadi kaganggu. Da keur mah teu ngaji ge anger we kitu usaha mah. Ngan pedah geus ngaji, usaha sok ketempuhan gara-gara ngaji. Panamelahan teh Gusti. Ayeuna itu nu tara ngaji itu ayeuna barang jengkol geus sore kumaha caritana ye. Kan tungtuna teu teu kadohong aing mah euy baheula ngaji nyaho kieu geus tong ngaji baheula teh. Teu kan kitu. Jadi teu ngeunaheun di surga teh tungtuna teh domengna teh. Jadi teu ngeunaheun kitu mah. Gitu rame. Juara anak ieu mah teh, juara kabeh mah cilaka. 12 ayeuna tim sepak bola kabeh meunang hadiah juara kahiji, da rugi atuh. Nah, mata teu diidinan ku Allah Kanjeng Rasul ngadoa minta ngesian neraka kuduaan ku anjeunna sareng seti pati masadayana umat anu iman nu teu iman da neraka ka surga teh Gusti teu diidinan ku Allah tapi omongan ke atuh mati selama surga bisa-bisa terjadi perang ge konflik beda paham wae geus pasea tapi sok sanajan teu diidinan ku Allah Kanjeng Rasul diberi kesempatan Muhammad sok tulungan wae ku ayeuna umat anjeun samaatan pan aya sapatu umat ya ngan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam teu waniun asup ka neraka kur cicingna teh nemer we dina sisi seuneu neraka nemerna teh cicing we itu cek kolot baheula masur pun akinya nyampaikeun sorbanna cenah ka neraka aya ahli neraka teh nu mentang angkat kaluhur mungkin 10 jelema teh nu tiluan anu kabawaan anu 7 lagrag nu tiluan bawah uga Rasul ka Talaga Kausar ancelongkeun deui sorban teh aya nu mentang 5an nu kabawa 4an hiji lagrag nu kabawa 4an bawah ka ditu kitu jeung kitu Kanjeng Rasul tapi eta mah aya hiji ulama hiji ajengan ngider eta mah dina neraka maeda neangan muridna nu kerdul ngaji baheula didodohnya mun urang geus antep lah tutumaneun keur ngalieureun ngariweuhkeun nyapeikeun teh itu da eta mah diteangan eta ku hiji ulama diteangan diider nepikeun ka ditutur-tutur ku malak Jibril alaihi salam ditutur-tutur ka mana deui teh urang teangan murid kuring ayo menang hiji bawa Jibril bawa ka ditu jangan wah tuh si itu tuh cokot deui tapi kayak gitu ajengan eta mah nah hari Rasul tuh bisa asup ke neraka hari ajengan bisa kiai bisa ulama bisa sampai-sampai dina hiji riwayat aya hiji ieu mah lain ajengan lain ulama lain ieu mah murid anu sok ngajina hiji majelis aya jamaah hiji majelis ku kurilingan dina neraka neneangan balatna ditanya teh naon atuh anjeun teh kuring teh baheula teh osok ngaji teh jeung jelema ieu teh tujuan tah anu panghiko kuring di surga kurduaan eueuh opatan deui ka mana di surga kabeh diteangan Jibril mata kuring teh neangan ka dieu diidinan tah ku Allah nidar jeung malak Jibril diteangan daeuh di surga teh siga urang we kieu pan manehna biasa hadir ngaji teh eueuh pada nanyakeun ya heeh anu geus biasa teu hadir mah eueuh nu nanyakeun teh di surga kayak kitu kumaha di dunya da surga mah da akhirat mah miraatul akhirat pan pengajian teh jalan menuju surga Pak lamun urang aya minang eueuh di tempat ngaji di surga teh eueuh moal pada nanyakeun moal atuh we tapi anu biasa hadir mah pan
pas ka surga ribut eta teh ajengan Ali ka mana cenah pada nanyakeun ka sararea teh panugaskeun satu ajengan ujang jangan cenah itu da balang urang eta teh. Jadi antara umat Islam jeung umat Islam bisa silih sapaatan bahkan aya leuwihna. Kanjeng Nabi mah nemer cicing dina neraka tuan-tunan lebet. Eta mah umat Islam tukang ngaji da abus ka jero neneangan baladna. Da kuring teh jeung si anu cenah neneangan ngaji mun teh mah ku Allah kuring jadi ahli surga teh karena istiqomah ngaji. Ieu kuring teu ridho lamun batur kuring nu sok bareng istiqomah ngaji jeung kuring teh asup ka surga. Wayah dia kurban jeung kuring kitu pan ka Allah teh diteangan nepikeun ka panggihna. Itu ya hebatnya. Naon sababna Kangjeng Rasul teu bisa asup ka neraka? Masalah nama hiji, lamun Kangjeng Rasul bos asup ka neraka meneangan ajengan beni misalkeun. Atau neangan sim kuring. Ke jalma kafir zaman naon nu doraka nu musyrik di dinya moal ngarasakeun panasna seuneu. Leungit panasna neraka teh. Leungit nyerina perihna siksaan sang neraka leungit bila mana Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lebet kana neraka matak teu diidina deui ku Allah maneh Muhammad geus cicing di dieu pi omongan asup ka ditu cenah kitu atuh Gusti saha atuh bisa asup ka ditu Jibril saha bagian ajengan jeung kiai masuk ka ditu eta mah da lain makhluk mulia ieu cenah kitu asup ka neraka ge moal matak mareuman cenah neraka. Ngan lamun anjeun asup pareueum neraka geus cicing di dieu ngomongkeun. Kayak komplain atuh anu ka surga nu cicing di neraka ge geuning cenah teu panasan. Kayak komplain. Mata kan di Rasul cicing we dina bibir cenah teu aturan asup. Tamatak keke ka surga ge aya nu tajrid sagala matak tong sok riweuh di alam dunya teh. Ka neraka surga wae aya jalur tajrid. Aya jalur kasbi ka surga kan. Itu kumaha di dunya. Ngan cek tadi ge urang mah patokan tong merhitungkeun kasbi jeung tajridna, perhitungkeun mah diri urang bener atawa salah. Dan kudu jadi patokan eta bener jeung salahna. Tah usahakeun diri urang cicing dina jalan anu bener. Sing marifat ka Allah, sing marifat ka Rasul supaya orang lepas iktimad kan amal. Tapi eta teh khusus dina perkara hade gitu. Dina masalah hade, dina masalah goreng teu bisa kitu. Teu bisa kitu dina masalah goreng mah. Gitu. Keukeuh we urang teh kudu aya bimbingan, kudu aya didikan. Nah, tayanya jadi masalah ayeuna tajrid masalah kasab eta teh aya dina sagala hal ngan anu jelas masalah kasab jeung kasbi masalah kasbi jeung tajrid di dieu adalah hiji hikmah anu ieu hikmah keur ngajelaskeun kumaha atau posisi ngamalkeun hikmah kahiji saterusna. Hikmah kahiji teh ieu teh amalkeun tangan ngamalkeun hikmah kahiji ieu terkadang dituna ku Allah jelema teh dina tajrid terkadang dina kasbi. Ari i'timad kana amal teh kieu i'timad kana amal teh lamun hayang ngakel kudu ngakal teu salah teu salah anu salah mah ngaleupaskeun Allah gitu. Sabab bila mana ngalepaskeun Allah, ke bila mana geus ngakal teu ngakel stres kana teh. Stres. Dah henteu mamawa Allah. Tapi lamun urang ayeuna ngakalna dibarengan ku pasrah diri ka Allah, gumantung terus-menerus diri ka Allah, dina hasilna moal polontong, dina teu hasilna moal stres. Naon sababna? Sebab urusan hasil pan urusan kahayang. Ari kahayang mah pan aya anu ngatur, aya dat anu ngatur kana kahayang. Tidinya urang bakal kumaha? Bakal pasrah ka Allah, Gusti nyangakeun. Da abdi teh usaha mah geus, capek mah geus, ngan hasil teh acan.
Gusti nyangakeun tapi mana kasorang seperti itu bakal dihasilkan ku Allah gitu urang pan teu kasorang kitu jadi encan pakok urang dina sagala hal ge encan pakok gorowokna ka Allah teh urang mah lain butuh ku Allah lain butuh ku beunghar urang mah gorowokna ka Allah teh lain butuh ku Allah tapi butuh ku cager dumeh geuring itu gorowokna urang ka Allah teh lain ku sabab butuh ku Allah ieu mah butuh ku kasenangan we dumeh keur susah gorowokna ka Allah teh lain butuh ku Allah ieu mah butuh ku kanunahan we dumeh situasi keur lada hasil lada gitu alabatan teh sama lada seuha bakir batin nah jadi butuh ka Allah teh lain gorowokna ka Allah teh lain butuh ku Allah lain tapi butuh ku salian ti Allah mata teh salah sahiji naon sababna urang encan diijabah ngadoa can pakok jadi pakoh mah butuh ku Allah